hendak beli motor. Aisyah kunaon kalah celukan nyetim motor. Ajaran aing naik motor. Supaya anu neuleuk paling debre-ebrekeun. Dokter R. Nyari awak. Orang jadil doang ya lah. Nyok kieu. Mau kudu daek kayak nyokot-nyokot duit. Udah jamret, datangkan hujan-hujan. Kalau naik gering belah. Tuh, geus kieu kumaha ya. Nya bapak si eueuh can balik-balik. Mak, udang heula minum jamu, Mak. Kemana teh ya? Aing. Nani ya? Jamu, Jamu naon? jamu Ki Harem. Ngeunah henteu? Asaan deh heula, Mak. Ngeunah henteu? Kan sia nyaho meureun selera aing. Geus cobaan deh heula, ieu menang ti nenek. Henteu dipake MS eta. Coba dipake MS ge ngeunah ge. Kamu lamun dibere-bere marjan mah. Di mana jing Mak? Ih, menya jamu di marjanan, di esan gala. Ih, aya bae. Bismillahirrahmanirrahim. Halam jadil dong sih yo, merenani kaing, masya Allah. Jadi pahit mah, dasar mah hirup aing geus pahit, dibere nu pahit deui yo, yo. Atuh Mak ngaranna ge jamu, lamun hayang nu amis mah es kelapa. Geus mah aing gering dibere nu kos kieu deui. Eueuh deui kitu selain ieu anu nikmat. Eta Mak, jamu supaya geura cager nyereri awakna. Geus lah ye. Sia mah teu ngarasanan jeung awak aing kumaha rasana ku ari. Sari remuk, sari asa digebugan sakelurahan bae ieu. Geus lah geus as apa ya modal aing mah teu modal. Aduh aing Mak, nyereri jasa ya awak aing. Retreat! Retreat! Ally has been defeated. You have defeated an enemy. Double kill! Cek Armi. Naon ieu? Aing keur sapeg. Sia teh nyaho? Aing keur main Mobile Legends. Emak, Cek, emak angot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kunaon ieu masih maot? Bener
Ayo kemana lain? Kemana lain? Kumaha ieu ceritana? Senang nu hiji di Bandung, hiji di Jakarta. Emang aing pencet nyawa dipakai ulah-ulahan segala. Aisyah kunaon menor? Masih inget kene ka aing? Atuh inget lah aing waras kene emang aing geger otak apa tuh inget? Ih, budak sakieu keur muriangna masih ngagas bae. Hayang diurut aing hayang diurut. Yo, peangkeun. Kata sendal. Eta sendal bagus amat atau teh keren di mah pula. Oh, aing pohoan tadi saking asik main Mobile Legend. Ngadadak amat ting masih aing mau nyaho-nyaho. Yo, deh yo, minta cai teh hanutnya. Pajar yang majeng disembur, kalau yang geseungna. LOL. Mantap ya. Hajankan menor, hajankan ya. Nah, hajankan. Hajankan. Tenang, gua lagi hajankan. Oh, no. Kek. Ieu rarasan aing mah bau puak dia. Sia puak benar. Atuh aing kita ditahan hajankan atuh dihajangan ku aing sakali tah. Das, ieu pokok coba abah tidak irung aing. Ai sia na ngajuru moal. Ngajuru pugu aing motor semejana motor. Atuh lain ngomong ti tadi, pan aing ngadukun ngajuru. Haram jadi dong kalau digebukan ieu urun nu nyarina. Ya kesembung mah gerobak, teu nyambung goblak. Dokter bapak saya dina seeng nama kira balik. Bapak, gerak balik, mamurian, Bapak. Run. Mang di DPR na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Aku sakit. Mami,
mami ngejedak di mana? Pugu aku nyuk seruk diruyuk kembang kacente. Ari mami karena naonan. Keur kekepungan jeung maling. Ku aya bae pulaeun. Sakit. Kumanja ya Dede. Dede, pugun segede gentong. Tapi bawa apa? Papi nggak bawa apa-apa, cuman baju kotor. Dia gak ngalideg baju kotor. Tapi papi bawa pesanan mami. Apa cuy? Arang buah berenuk. Salah, jeung naon buah berenuk? Buah berenuk paranti ke kesrek. Pan sih yang buah berenuk poe dialakeun. Oh, tari mana sakali. Buah samangka kek, buah jeruk kek. Ieu mah dibawakeun buah berenuk, pugunya hoker gering. Ajuna kita terima moal, moal balik ke Jakarta. Mau sekali lah. Yang penting mah papina nu balik. Ah, gitu. Karak eta istri daman dibawakeun berenuk daek bae. Atuh daripada eueuh. Nah, buat para istri di seluruh Indonesia harus mengerti keadaan suami. Mau dia punya duit, gak punya duit, tetap kita harus menerimanya dengan baik. Jadilah istri yang soleha, yang mencintai suami dikala ada ataupun tiada. Oke, siap. Action. Allah. Allah lah. Action. Ngadadak amat. Ngadadak amat mas ya, nyaho-nyaho. Aing mah Aing mah tanya. nyaho. Oh, aing tanya nyaho. Action. Mami. Atuh ngaranna ge jamu, Mak. Kurang lagi. Siap. Halo guys, jangan lupa di channel like and